Ton, batur mah sukses teh da cita-citana halusnya. Heeh, bener sih, Ja. Ai cita-cita maneh naon, Ton? Urang mah cita-cita hayang jadi TNI Angkatan Laut, Ja. Ah, sama mustahil jadi TNI Angkatan Laut mah. Nah, mah jeung mustahil ai maneh. Dek jadi TNI Angkatan Laut kumaha maneh mau ngojay gitu bisa? Har, nya teu masalah teu bisa ngojay oge atuh. Emang lamun Angkatan Udara bareseun ngapung kitu. Ya bisa ngapung atuh ai maneh da Angkatan Udara memarake pesawat. Nya urang kitu bisa ngojay nya make parahu atuh ai maneh. Angger we da ti karelep atuh ai maneh teu bisa ngojay mah. Da Angkatan Laut mah tugasna dicai. Ah, licik aya Angkatan Laut kudu bisa ngojay, Angkatan Udara teh bisa ngapung teu naon geura. Matak mun diajak ka Bandung Solokan teh kudu daek. Me bisa ngojay jiga urang. Emang maneh cita-cita jadi naon? Urang mah cita-cita jadi dokter bedah. Ah, maneh tanu mustahil mah jadi dokter bedah. Nama kayak jeung mustahil ai maneh sok ngaremehkeun urang maneh mah. Jadi dokter bedah mah sokolna lila, ieu teh jabaning biayana mahal, kudu pinter ai maneh, kayak kudu nyokot spesialis. Maneh mah tuh sekolah ge belang betong. Dagoan we Ton sabaraha taun deui nyaho-nyaho buka praktek urang. Wah cupat jadi dokter sia mah. Aing kieu-kieu oge terlatih. Terlatih naon teh? Aing terlatih Ton ngebedahkeun balong saminggu 3 kali. Pengalaman mah geus boga Ton aing mah. Tinggal neangan gelar hungkul. Ai maneh. Kunaon teh? Dokter bedah mah tugasna lain ngebedahkeun balong atuh ai maneh ngebedahkeun balong mah make pacul hungkul budak SMP ge bisaeun. Ih, sia mah teu ngarti atuh da. Tukang ngebedahkeun balong naon ngaranna teh? Sarua we tukang bedah. Pengalaman mah geus boga Ton. Ayeuna mah tinggal asup sekolah kedokteran. Maneh mah ai hulu normal, ai eusina leutik mata kitu tah ngaco. Sabar, da urang mah cita-citana jadi ustad.